Eh, geus di mana eta maneh? Rurusuhan kitu sikeun rusuh. Ya si Akang geningan kenaon Kang? Ya urang keur megat ojeg, Oh, erek ke mana gitu? mereka yang perlu katongo. Oh, gestik. Geus di mana eta bieu asa rurusuhan kitu. Iya Kang biatos titen Kang Udan. Geus naon? Biasa we ninggalian hayam. Oh, bogain ayamnya gaduheun eta ayam anjeunna. Ah, Gaduheun seueur hayam teh hayam aduh hungkul Kang. Eh, Ya rurusuhan abi bade nyandak taeun. Ada nyanak naon? Asa rusuh-rusuh teuing ieu teh. Buat kampir teu pataros jeung Kang Cepot. Eta anu tinggaleun ya aduh anak hayam. Oh, anak ayam. Mohon Kang bade diica ka Kang Udan manawi anjeunna periogieun gitu. Anak ayam naon? Hayam kate Kang, itu aya 2 di bumi. Tuh sugan we peser ku Kang Udan. Da anjeunna sok meseran hayam adu. Puguh oge duka tah hayam kate duka karasaeun, duka moal gitu. Sugan we da tadi tos ngobrol abi. Oh, gitunya. Aya tadi Kang Udan. Puguh oge teu aya. Anjeunna nuju ka Bandung cenah. Alah, sugan teh aya. Acih, acih. Alah, berasihin Kang puntennya. Sok we dek bersih mah bebas itu. Dek bersih nek batuk dek itu tuh ge bebas lah. Jeung urang mah. Nuhun atuh Kang. Akang katonggo bade kasaha eta? Ya bade aya tingalieun domba. Saurna ditunggu aya nu bade ngica domba gitu. Oh, bade ninggalan domba. Domba Kang ge kurban sanes. Tamun. Sugan we rada aya nu mirah gitu di palitonggo mah. Kang ge penciteun ke kurban, kan sakadap deui atuh kurban. Ah, Laras Kang, laras. Peryogi domba nu kumaha tah nu ageung nu alit. Nu meujeunna we anu cekap kang ge penciteun gitu. Cocok kang ge kurban. Leuheung we si Akang mah euy aya niat kurban. Loba duit ajer. Alhamdulillah. Eta ge sugan we laksana gitu, sugan ditunggu teh acan anu meser. Oh, bade meser ditengsa ditonggohna manawi abi kenal. Aya ditunggu anu bade ngica. Eh, di mang eta tah, di mang Aan. Saurna ada gadu domba. Opat. Taya jalu cenah terus punglak. Bade diica sugan we rada mirah teh awis teuing gitu. Eh, ya, kurban tos caket. Nya tukang kudu enggak ditingali bilih kabujang ku batur di peser. Sugana mirah kadengang ke lamun edek mun mencitna ke abi kirimnya 10 kilo mah. Loba teuing paling meneng ke di be pasian ku abi. Sakilo saparapat sewang we wayahna. Nih sakedik kitu masian teh. Wios abi mah huluna we atuh. Moal huluna mah kang anu mencit. Upami buntutna kang anu ngurus gitu. Si Akang mah puguh abi teh resep teh huluna bade digule kitu engke teh. Engke we kumangge kumaha pengurus daya pengurusna. Teu asa ngabagikeun gitu. Mun misalkan dagingna aya 50 kilo paling saos sewaang dagingna moal seueur-seueur. Atuh sakadai Kang eta mah kagok. Moal cekap Kang ge nyate-nyate acan. Tuh namina oge kurban.
janten tos aya aturana. Tang kita kadang saparapat sewang, kadang saos gitu. Tedugi kana sakilo sewang mah. Namana ge namina oge tuh kan kurbana ku domba sana sapi. Oh, domba. Nya kan tadi urang geus ngomong, urang teh rek ningalian domba kan itu katongo. Rek nego gitu. Sugan we beratna loba gitu mun loba insyaallah. Engke ngabagina dek sakilo sewang gitu. Saya tukang saya bade diantar atuh ku abi. Teu kada wios da bade eta kana ojek. Nah teh nyandak motor atuh. Puguh akang motor teh aya we di bumi teu dianggo-anggo teu di bensinan. Nah atuh. No johor ya makang hujan wae rasa papah we kieu. Nya eta mah terserah atuh bade papa bade kana motor oge teu langkung. Urang kan ya sebagai gaduh sampean gitu. Papa we sekali-kali mah teu kedak kana motor wae. Puguh oge akang eta teh kana motor wae sok rarincug sampean teh duka teu gerak kitu. Tak eta. Otak mun kudu tu kadian tong kana motor wae. Papa sekali-kali mah supado sampean teh teu nyareri gitu. Puguh eta ge abi teh. Ieu teh ngajag-jageun tur bitis supaya teh nyareri gitu. Eta lamun kana motor wae mane mus ka warung, ka pasar kana motor. Ka parapatan kana motor, ka alun-alun kana motor. Ka tatangga wae sok kana motor eta. Sakapeung gitu. Tah eta teh dibiasakeun kana loba kana motor. Bisa-bisa kena angin duduk, sekali-kali lempang gitu. Teu kudu kana motor wae abong-abong. Ulah abong-abong boga motor gitu. Acih. Elah si akang eta berasian. Nya akang larasnya power kena angin duduk. Jadi urang mah leumpang we kakang udan ge. Deket ieu tuh teu kudu kana motor wae. Tah halus eta teh jadi sehat, suku teh kagerakeun. Kumaha eta janten bade ngical ayam ka teteh. Sugan we tukang. Kayak sugan karasaeun kang udana abi bade nyanak ka bumi ayeuna. Bakal aya kitu kang udana. Da cenah mah weuhna ayeuna teh Bandungna cenah nuju nyemprung ku abi kan di WA. Tuh ari geus di WA kitu mah maneh teh gampang tinggal bawa hayamna. Tangke dagoan we. Puguh sieun teu datang deui ieu teh. Bakal atuh da bakal uih ka bumina sok uing ke maneh sore tah. Sempeurkeun kapipir biasa. Nya biasa we da sok satemba ya dipipir. Sugan we atuh jadi aratos kan. Akang bade ayeuna milarian dombana. Mun keburu hujan ayeuna teh hujan teh. Sok atuh nya sugan we wajigna sing salamet kada hati-hatinya. Mun nuhun ya. Sok atuh kade. Nya yuk Kang nya. Tos lanya. Sok eta bako aya teh. Malah naroskeun bako. Bako mah aya di bumi ge seueur. Aya salempeng 2 lempeng mah palai. Palai. Bako tos kawak sanes. Nya tos kawak seungit pokona mah lah. Amang atuh ka bumi. Siap ke abi bade amungnya ke nyungkeun lah. Nyungkeun bakona sakedik wae mah kang ge ulud. Siap sok engke ka buminya amangnya ke ku abi di pasian bakona sakeresek lah Kang. Jang akang mah. Siap. Nuhun ya sata acana. Mangga. Ayo Kang. Sok. Alah, lami ojek teh taya wae. Kumaha ya teh bade siga bade hujan deui. Papa we ke carana mah. Wio sugana aya mangana di bumi.
beli kapunya aya nu meser dombana pami aya nu meser gagal itu kuruban teh tapi ketak milarian we di nu sanes da Kang Udan oge gaduheun domba hiji cenah ake dan naroskeun ka Kang Udan sugan we bade dicak pami dicak bade dipeser ke abi 200.000 aya mah sugan basikeun kitu papa ge